Ari ceuring anger we da bakat ku keuheung nepi ka nyanyi salakina ge ulah ceuring tong di ceuringkan da sadiri sadayana da geuning geus papisah mah geus pajauh aya kalah geuning mantan teh geulis deui lain geulis deui ti baheula ge da naon geulis ngan eta usapan telis ka dieu ngagan jelasan teh oh tebih teuing nya ngaosna terus berkata nah Nabi Zakaria nyaksi oh betapa kuasa Allah maparin rezeki di surga langsung dikirimkan ke Siti Maryam padahal cek akal mah asa teu mungkin da benten alam tapi geuning bukti lungsur Nabi Zakaria enggal salat harita keneh karena anjeunna gaduh kahoyong gaduh unek-unek dina mana naon kahoyongna hoyong gaduh putra sanaos sadar dirina ge parantos naon parantos sepuh tapi da yakin Allah Maha Kuasa moal aya nepikeun ka diri kuring ngoras deui mah da kulitna geus keriput geus peot pasti bakal korok ngan maparin putra mah mungkin atuh anjeunna salat beres salat teh naon ngadoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Ibrahim solihin Nabi Ibrahim diri sadayana taeta ngadoa bari tos ngadoa teh teu cekak ngadoa ngungkul beres ngadoa wih ka bumingna tual toel ka bojogna anger aya syariat teu cukup naon ngungkul doa ngungkul nyaksi lalu beraksi deui nyaksi lalu beraksi kuat aya yakin nu pada akhirna suping berita ti Allah panadakul malaikatu ila akhirih malaikat maparin kabar gembira ka Nabi Zakaria bahwa engkau akan dikasih turunan dan namanya sudah keluar dari Allah Ta'ala yang bernama Yahya tuh gitu hadirin sadayana idah ieu nu dimaksud itu eta mah contohnya urang nyaksi kana kuasana sanes Nabi Zakaria sanes Nabi Zakaria tarina teu percanten kana kuasana saha Allah percanten nabi rasul dipilih ku Allah Taala kunaon atuh dugikeun ka anjeunna langsung lungsur benten sabada nyaksi mah jadi tambah taetana teh power iman teh nah begitu juga urang sadaya ngalangkungan memperingati hari kemerdekaan parantos kalangkung urang sadaya bahkan masih keneh haneut dina kuping sareng panyaksi urang sadaya kapenak kuasana Allah ngamerdekakeun negara nu ceuk akal urang teu mungkin tapi terjadi maka sabada nyaksi kedah ngabuat janten aksi kangge urang dina ngaduha ka Allah kangge ngawujudkeun perkara-perkara anu pikahoyong urang anu urang ngaraos lemah teu tiasa ngawujudkeunna sapertos mana gaduh putra urang teu damang Gusti kunaon kieu teh teu damang wae urang kalih teh lapor ka Nu Maha Suci kayakinan anu kuat sabab parantos nyaksi bari tetep lalano anak tos ngadua doa nage tina padang nyaksi kuat sapertos Nabi Zakaria doa rewo teu kenging kitu kan Nabi Zakaria ge tos ngadoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a teh langsung Noel sahana ya Noel kitu maksud namanya mah utro-utro ting bahasana dirin sadaya tah urang entos ngadoa ka Allah nuladang nyaksi teh langsung urang kali dicana ka mana ka dokterna urang kali teh gaweana jadi waos wae teh nyalirena sana urang ka dokter gigi nging sasam nyana ka dokter kandungan apa ka ahlina tah amal anu
Jelas teu? Hiji eta. Naon atuh itu namina tawassul. 2. Ningali mengumumkan undang-undang dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Artina masyarakat Indonesia waktu harita satu acan merdeka mengkebu-kebu sadayana hoyong merdeka. Tercukup doa jeung pasrah ka Allah Ta'ala, tapi bergerak berkorban harta tenaga bahkan sampai tetesan darah terakhir dikorbankeun ku aranjeunana. Nu pada akhirna Allah nyaksi bahwa pengorbananana benar-benar. Allah nyaksi bahwa leres-leres hoyong merdeka. Nu pada akhirna dipaparin teu. Maka aya 2 kewajiban kangge urang, hiji syukur ka Allah Ta'ala, nu kadua bersyukur ka mereka para pahlawan nu parantos berkorban ngamerdekakeun negara. Upami 2 perkara ieu dilanggar, syukur ka Allah na dilanggar. Lain syukur malah kufur, syukur ka para pahlawan dilanggar. Teu kenging ngarepkeun ieu nikmat merdeka awen, tapi suatu saat dicana ku Allah Ta'ala. Teu kenging ngobrolkeun urang mustahil. Saurang mustahil nya masyarakat yang geus loba eta paralinter eta mah. Ya, selalu bagus paralinter tentara lagi kuat, udara laut persenjataan lagi rotok carangan. Kapan merdeka lagi sekurang mustahil. Tapi tak kala Allah berkenan ngabukti. Tah ayeuna we dicana kemerdekaan mungkin usaha ku Allah upami urang kalupur kana 2 perkara tadi. Jelas teu? Upami ternyata keseluruhan kemerdekaan tidak diambil, bisa jadi personal, perorangan kemerdekaan diambil Allah. Batur mah merdekana urang masih kena ribu. Kalau merdeka mah ribu, naudzubillah min dari 2 taeta. Hiji syukur ka Allah, nu kadua syukur ka para pahlawan. Kumaha syukur ka para pahlawan? Balap karung. Teu peryogi yeun anjeunna. Teu kenging balap karung kumaha? Buktos urang bunga bahagia ngan kadewe buktos orokan Allah ka balap karung. Terus gitu. Ulah asa sehat, luar ke singa unggul kapan lebetanna mah rusak. Terus gitu. Lumawi wajib dihargai kudu janten suami teh istri namanya naon mah? Namanya lahiran mah. Dihajar ku Allah ge usahakeun lawakan ditoel. Nu jadi salakina mata aya nipas. Laras nipas galina 40 dinten bayarna we. Katingali istri teh bojo teh asa geulis deui, heuh kapan cocoba eta teh. Geus lahiran asa katingali naon? Keur mah aslina naon? Gitu. Janten cocoba wayana keun istri teh sina naon heula? Istirahat heula. Bahkan aya kalana debikeun ka 2 sasi. Sabaraha sasi? Sabar dinten? 60 dinten ngingwak ka ditoelkeun be. Ya, bahkan haram upami dijima ku janten suami. Kangen naon? Selain daripada aya kotoran eta hakikat Allah Maha Kuningan, ada proses di dalamnya menuju dipulihkan kembali. Bahkan aya kalana Allah melangkung kuningan urang musnudon ka Allah tecekap ku 60 dinten. Aneh ieu mah tos beres 60 dinten tadi teh saat darat. Nah, geuningan enjing teh kaluar deui. Allah Maha Kuningan bahwa di lebet teu acan pulih pisan dumawi kaluar nyamuk kana darahe. Atana nyamuk kana darah tiasa janten darahe. Ya, upami urang kuningan kana kabiasa darahe panjang we biasa darahe. Kene gaya babna. Kita mayukeun husnudon bae ka Gusti Allah. Titik kasakitunya kemerdekaan. Teraskeun ka hanca. Sholat langsung ngadu
wa min surutis sholati kamari bab istinja anu tos silap deui margi sasasi komodi sasasi teh kaselang deui we alaka terus ilmu ayeuna wis nya setiap naos janten ilmu urang tos janten ilmu langsung diamal wa min surutis sholat dina kitab Musarisma syarat-syarat sholat teh disapa-sakeun satunggalkeun tapi dina kitab ieu mah janten dipisah-pisah artosna seueur penjelasan dan geuning urang tetong bujang usul pikihna para sepuh pikihna wae urang mah hese padahal leuwih hese teh lain pikihna usulna dalil-dalil pikihna sok cobi upami urang sadayana teu aya ulama ahli usul ulama ahli fikih sehingga setiap orang itu setelah canten hukum kena dilarian heula dalil-dalil fikihna repot atuh repot urang teu ngarepot karena urang kantunuan fikih itu kantunuan upami tahunan terus jangan tahu pada jangan tahu ieu kantunuan mah teh prosesna panjang terus panjang itu prosesnya kan tahu tidak kacang tina kaca dibersihan heula tuluy di kumaha digodog terus digodog wah lami prosesna dugikeun ka kantun mah ta urang mah kantun mah ieu mah sebangsa fikih ari usul fikih itu dalil-dalil fikih tina ayat Al-Qur'an anu hetangan urang mah acak-acakan tah bab ieu teu dina sasurat bab salat teu dina sasurat teu dina saayat kadang dina surat anu bari ngagunakeun lapan-lapan anu sulit kangge otak urang aya tahsis aya lapan an aya lapan khos lapan an lapan anu umum aya lapan khos aya lapan anu khusus aya tahsis ieu bocoran saeutik rumawi teu kene gagal ayeuna seueur jami gagabah mempelajari ilmu fikih buka Quran langsung ditetepkeun hukum bari terang kaidah-kaidah bahasa Arab luar biasa repot di hadapan Allah sapertos mana tadi we